Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terastuti kelas. Nama saya Dilewiti. Saya Sinta Ramadhani. Hiji poe aya sireum arek nginum sisi walungan. Pas kebenaran rek ngareok ka handap, manehna teh ti soledad. Belum raga-ragana cai. Hadena teh eta cai pabelah di nyamar rada ngeumbeuh, tapi da keukeuh we ari ngojek kasih sima manehna ge teu bisaeun ngareok lagi sireum. Teh ngageruan. Tulung, ieu kuring rek dikerelep, tulungan. Pas kabenaran eta teh aya japati keur cindeteung. Dina danan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengin tah ku si japati teh. Aya suara sireum anu minta tulung. Ditinggalian tah ku si japati teh ka handap. Sambari ngagegel daun salembar. Diasongkeun tah daunna teh ka hareupeun si sireum. Sireum teh tuluy muntang kana daun. Teras daunna teh dibawa ka daharat ku si japati teh. Digolerkeun kana taneuh. Teras sireum teh poharang nganuhunkeunana ka si japati anu geus nulunganana dina bahaya. Dina hiji mangsa si japati teh kecendeteun deui dina luhur kai anu nyodor kana luhureun cai. Pas eta oge aya si sireum anu baheula tulungan ku si japati teh aya oge di handapeun tangkal. Teu harita teh ti kajauhan katempoan paninggaran arek nyamperkeun si japati. Pangna teh keur tetuyupan. Buru-buru we si sireum teh ka luhur nyamperkeun si japati sambari ngaharewot. Heh. Japati buru-buru geurah hibeur. Tuh aya paninggaran keur ngintip. Teras di paninggaran teh kajauhan geus ningali geus nyiapkeun tah bedilna. Telila si japati teh buru-buru we hibeur mang. Sukana si japati teh papangi jeung sireum. Terus ngomong kieu, hatur nuhun kuring geus ditulungan ku sampean. Terus si sireumna teh ngajawab, ari eta mah pan kawajiban sarerea. Nulungan batur anu rek menang cilaka teh da wajib. Ongkoh oge da kuring teh hirup keneh. Lantaran oge geus ditulungan ku sampean. Nulungan batur anu tiasa rek cilaka katanya eta wajib. Eta kawajiban urang sarerea. Sabab kuring hidup di dunia teh henteu sorang Kudu deui silih tulungan ka batur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.